Juragan Empang di Mekar Mukti saring ringan sadayana kapayun deui seun sanggakeun eh ah eh ah lalalalalalala kurang taksir kurang taksir Pak Haji itu ayah rada kaya alah nu mana geni apa Haji Bahruk Juragan Empang Mekar Mukti haya ulah rambut panjang salira kapayun ulah sapiraku apa rate tombong Mekar Mukti masihan jalan monurang hanteu kabita moal kabita cenah geni duh kalau jalan pinggulnya wah digoyang-goyang beres miring kapayun pangarsa apa sekte Haji bin Suka Sejati goyang pinggung goyang kanan Guru Yahya Lodaya Sakti Cikarang nyanggakeun kula eplok cendol katelah aduh aduh tersangka saya goyang kapayun Bapak Haji Asti Sutardi Padepokan Sauranggon epes loba pisan aya ratusan dolar merek lalaki anu kagoda duh umutimu jangan bari dulak dilak sojana